أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله Khidir alaihi salam Balian bin Malkan وإلى حضرة خصوصا Sultan Aulia Sunan Syekh Abdul Qadir Zailani Qaddasallahu Syirah wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanhara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura summa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa khususan Zailani wa bil Jarkasi wa khususan Sabsarfuddin radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa sulihim wa qur'ihim bil barakatul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung watasi'u. Watasi'uha jeung ari kasalapana tina 10 perkara anu ngaharamkeun kaja awewe nu haid. Al-maruru eta haram ngaliwat ay mujarradu tegesna wungkul nguyuri nguburi ngaliwat fil masjidi di jero masjid liya golazil hadasiha karena beratna hadasna itu haid wa bihadza jeung kalawan ieu beratna itu hadas Waroqatil junubi ngabedaan nuhed al junuba kana junub Yesus sehingga lam yahrumu ente haram pihakihi dina hakna junub mujarradu naon mujarradu ungkul nguburi ngaliwat di jero masjid in hopat lamun sieun awewe head talwisahu kana ngotoran na masjid bisa ilmu salasati kalawan harapta musalawasati nanu dititikan tilu talatihuhu tegesna ngotoran orat aret dan orat ngaret masjid bidami ku getih head sianatan karena ngaraksa lil masjidi kazat masjid fa in aminathu maka lamun bisa ngamanfaatkeun ngamankeun head kaitu keceret kana maka buktilah itu tetap kanu head al-uburu naon ngaliwat lakin ngan tetapina ma'al karohati sarta makruh indang tifai nalika sepi atau henteu aya hajatin pangabutuhna uburiha kana ngaliwatna ieu nu haid bihilafin perbedaana jalma fil junubi anu junub Fainal kasanya ngaliwatna pihaki dina hakna nu junub bila hajatin kalawan daya pangabutuh hilapan eta nyulayaan aula kana kautamaan paingkana maka lamun bukti laha eta tetap kanu haid ardun naon pangarahan sahihun anu sahih Taqarrubil tariki seperti kan dekat jalan
Pala kirohatan maka terjadi makruh. Wala hilapa jeung teu perbedaan. Ulah kautamaan anak wa kharaja jeung kaluar bil masjid ku ngaran masjid al madrasah naon al madrasatu madrasah warobotu jeung pirang-pirang pondok bidomin halna kalawan domah bidomir pondah domah ro wal bai jeung ba jeung harap ba jamun nyata jama ribatin tina lapad ribatin kutubin cara lapad kutubin jamul kitabi nyata jamakna tina lapad kitab wa musolliya jeung kaluar tina tempat salat al-idu salat lebaran wa milku jeung milik batur ghairu milik batur ghairu palayarumu makan teu haram naon uburuha ngaliwatna si jalma head ila indal tahaquqi nanging nalika tak katingali atalwisin urat aretna adonihi atawa nyangka na urat aret la inda sawahumihi nepi ka dinalika naon teh katingali euy nalika sangkaan salahna sangkaan tah kecerat-kecerat nomor kasalapana tina haramna anu head katanya kamari awewe head itu haram migawe 10 perkara. Kahiji haram salat, kadua haram tawaf, katilu haram musab Quran, kaopat haram mawa Quran, kalima haram cicing di jero masjid, kagenah haram maca Quran, katujuh haram ayo katujuh haram naon eta tempo eta dina sisina haram puasa kadalapan haram ditalak ayeuna kasalapan haram ngaliwat sejero masjid eta kudu apal kemarin haram ditolak talakna mah jadi itu kan pada naon tetep dihitungna tina saberes head mata idah itu waktu suci ngitungna teh kerhen mah teh dihitung itu kerhen mah teh dihitung itu suci kersuci nak gitu kerhen mah tadi itu tenan naon kita aya kemarin aya sabab aya sabab hal anu menang sok sanajan jadi henteu kenapa haraman sok sanajan ngaragagan talak dina waktu kerhen ayat 7 nih kabarnya. Ayeuna nomor kasalapana tina 10 perkara anu ngaharamkeun ka awewe anu head haram keur awewe anu head nyata nomor kasalapana teh al mururu ay mujaradul uburi ngaliwat tegasna unggul uburi ngaliwatan pil masjid di jero masjid meunang awewe mah anu head mah gitu. Nah cenah geuning dina junub bangan kur genep teu aya haram ngaliwat ke jero masjid aya geneuh haram cicing di jero masjid. Karena junub mah perbandingan beratna head ya jeung anu junub berat kene anu junub liqalazi hadasiha karena beratna hadasna head salah waduh
Nah, saya namanya. Hah? Katahan teh. Katahan. Paksakan. Enggak. Ya itu kersubur-subur saatnya. Jadi galau ya mah. Channel lah, sabar lah. Kampes ke motor. Dia gini. Gitu. Nah, jadi ke awewe nu head mah nomor kasalapan teh haram ngaliwat ke masjid temeuna. Haram ngaliwat ke masjid. Jadi perbandingan antara nu junub sareng nu head dina hadasnya, dina pada berat hadas anu head mah leuwih banget tibatan anu junub. Maka anu junub mah teu aya haram ngaliwat ke masjid. Gitu. Tapi anu head mah ya, ngaliwat ke masjid haram. Wa bihadza jeung kalawan ya beratna hadas nu head. Ini beda anu junub sareng anu denger ari hadas gede nama hadas gede sarua. Hadas anu disebut hadas gede teh nyaeta hadas anu ngawajibkeun kana adus. Ari hadas leutik mah hadas anu ngawajibkeun kana tayamum. Kana tayamum kana wudu. Ari head mah hadas gede ngawajibkeun kana adus, junub hadas gede ngawajibkeun kana adus. Ngan dina bentuk hadasna antara junub sareng head maka berat keneh head. Parokotil junuba ngabedaan cenah awewe anu head al junuba kanu junub. Ari nu junub mah rek lalaki rek awewe eta nya junub mah. Ari head mah pasti khusus ka awewe. Khusus ka awewe ngan henteu sakabeh awewe head. Aya awewe anu henteu head. Itu mah titing ora keneh teu pernah ngalaman head aya. Terus ayeuna anu sekolot pisan teh head beureun headna buku eta mah seueurnya. Eta jadi head mah khusus awewe lamun junub mah bisa terjadi ka awewe jeung bisa terjadi ka lalaki ari junub mah. Gitu. Parokotil junuba ngabedanana no head al junuba kana junub gitu. Haitsu lam yahrum bihaqihi mujaradul uburi haitsu saingga lam yahrum teu haram bihaqihi dina hakna junub naon mujaradu wungkul uburi ngaliwat di jero masjid keur nu junub mah meunang ngaliwat. Kamariningnya asa ulah teh cicing. Ukuran cicingna sakumaha? Kamari saukuran tumanina. Kamarin tos ninganannya. Kumaha cenah lamun lawang masjidna hiji kasebut cicing. Asup tina lawang panto kadinya balik deui kadinya cicing eta teh. Tapi lamun tina asup lawang panto eta leumpang ngagedi kana lawang panto nu hiji deui. Nu junub meunang. Gitu kamari. Tari nu head mah ulah kitu oge. Komo cicing mah gitu nih kamari cicing di masjidnya ulah nu head mah. Ngaliwat oge awewe head mah ulah. Gitu. Ulah soteh gitu nya diulahkeun teh in hopat talwisahu lamun sieun ieu awewe no head talwisahu kana ngotoran masjid kana kecelak-kecelakna masjid sieun getih head teh ngecelakan. Eta mah tak kaina mah da aya naon? Lain pempes para gino head teh. Softtek. Gitu.
Eta gede manfaatna eta pencipta softtek saha eta? Penemuna dumpal. Baheula teh kunaon didumpalna? Teh ku kararas kan baheula. Softtek di tahun sabaraha ayana softtek teh? Emang manfaat eta ngajaga jeung getih head mah cenah hanyeur teh leuwih-leuwih banget hanyeur hangruk. Tak kudu ngaraksa na getih head. Beda jeung getih biasa. Jadi teu meunang nanti teu meunang ngaliwat ka masjid. Eta teh ku ayana naon inhopat talwisahu, namun sieuna nu head talwisahu kana ngotoranana masjid bisaid kalawan harap sa talwisa sa talwisahu musalasati anu dititikan tilu ya taltihu tegesna ngotoran atau ngaret masjid gitu. Bidamin ku getih ya getih head gitu. Sianatan karena ngaraksa lil masjidi kanadatna masjid ngaraksa si gitu. Walaupun salian anu head masalah motoran masjid mah urang kudu apik ulah mun maunan ulah nembe ka mawa barang najis ka masjid teh sok aya geuningan jalma tanya salat asup ke masjid rek salat sekolor teh dilaan simpan we gigireun makruh eta dipake haram meureun ya calana teh ya solempak teh jeung kolor teh kakeceretan ciompoa kadang-kadang kan kompol teh sok aya tungtungna nih ngecretnya pakai abdas gitu. Kira abdas teh dilaan. Kira salat, rek salat dilaan. Dilaan di teuneun teh sisi sajadah teh ning dihareupeun. Itu ulah itu. Makruh itu. Teu meunang salat deukeut jeung najis, makruh. Gitu. Lamun mawa najis batal. Deukeut teu meunang. Teuneun jauh di tukang mun masjid misalkan deket lapang pantai kadi sangkana kekesen kieu dileyak gitu nek teh mana bisa mah reka masjid malah nu suci we bener-bener gitu orang rek salat kan nya gitu udah di Lebak ngarutinan di Lebak di lokasi itu kan malam Kamis biar itu kan ngahancap Patul Muin seberapa bulan eta hampir genep bulan Patul Muin acan kakarek bab susuci kan ini syarat sana sholat nomor kedua seberapa bulan itu ngancap Patul Muin dulu pak jadi suka trek hujan alhamdulillah pasar kerutinan yang kalau bak raat wah dijabah doa mata karo hujan akan baik hujan mana penting mereka mangkat raat gitu jadi teka hujanan tong gini non tong ingis ku hujan nu penting mah dina waktuna urang mangkat rahat gitu ayeuna bisa keur mangkat di jalan paroe aduh hujannya keun bae hujan penting ulah baseuh we ya berarti teu kahujanan teh ya berarti datang kadinya teh kan maca doa ieu teh doa Fatihah teh ning aya doana khusus tah hujan teh enggak kebraya gitu tah datang kadinya hujan teh beres gitu tah aduh minang sering kejadian eta tah datang kadinya hujan teh gitu beres ya ada pun girimis lah jamak ada teh jibruk gitu. Ya dulu mau ngadoa lagi ini tante jadi ngaraksa karena naon lil masjid ngaraksa ka masjid karena adat masjid atau urang teh mantuan sasapu utara mantuan bebersih tara mancing atuh ulah nepi ka ngotoran gitu ulah nepi ngotoran masjid tara orangnya tara sasapu tara naon itu ulah nepi ka ngotoran masjid
motoranku barang-barang non perkara ieu termasuk motoranku caritaan-caritaan urang di jero masjid ngobrolkeun ngomongkeun batur ih cing teh mah eta ulah pain naminatu maka lamun bisa ngamankeun awewe nu head kana kecret-kecretna getih bisa ngajaga bisa ngaraksa itunya lain nama aya dumpal teh ning kana maka bukti laha eta tetep kanu head uburon naon ngaliwat lakin dan tetapina ma'al karwati sarta makruh inda itfaq intifai nalika sepi hajatin pangabutuh umburon kana ngaliwat uburiha kana ngaliwat ha ieu head kumacan lamun dia cek tadi awewe haram awehead haram ngaliwat ka masjid haramna teh ku sabab naon sieun kecelak sieun ngotoran masjid sieun ngecret sieun ngecelak eta getih head ada ieu mah bisa ngaraksa cenah diwawalan we lep dicocokan segede pereup eta dicocokan kumaha cenah lamun kitu tah atawa na di aya dumpal lain aya saptek pengaman pakai pengaman we jadi ngaliwat ka masjid teh henteu ngecelak ngaliwat ka masjid teh teu ngotoran masjid kumaha lamun kitu tah pain aminatu maka lamun bisa ngamankeun jalma head awewe head bisa ngajaga katanya kana laha ngajaga kana nu head tanya am ngaliwat kana kan buktina eta tetep kanu head eta uburul ngaliwat teh bisa ngajaga gitu ubur naon ngaliwat sok be cenah teh naon ngaliwat mah bisa ngajaga mah jadi anu banget diwaspadai teh karena ngecelak na getih head gitu ari bisa mah ngajaga bisa mengaraksa bisa mah ayeuna ngahalangan ngamankeun karena kecelak na getih head sok we teu naon ngaliwat oge ngan lakin ma'al karohati indang tifai hajatin uburiha ngan tetapina ma'al karohati ngaliwatna wungkul teh jadi makruh gitu cek asalna mah haram awewe nu head ngaliwat ka masjid haramna teh in hopatal wisahu misi ngecelak itu ngecelak ngajaga ngaraksa kumaha lamun bisa ngajaga tina kecelakaan getihan menang sampai liwat anu tadina haram idenya jadi makruh itu jadi makruh lamun teu bisa ngaraksana karena kecelakaan getih haram ngan lamun bisa ngaraksana katanya maka makruh naonna makruh ngaliwat ka masjid gitu itu ge inda tipai nalika sepina hajatin teu aya hajat uburiha kana ngaliwat ieu mah teh aya pangabutuhna naon lain rek bebersih di masjid ya wewe teh lain erek naon lah aya kegiatan di masjid lain ujug-ujug ngaliwat teh kitu inda tipai hajatin nalika teu aya pangabutuh iseng-iseng bae lah ulin we ieu mah lain karena rek aya naon pertemuan naon gitu di masjid lain ya mah kumaha cenah lamun aya pangabutuh maka upami aya pangabutuh mah teu sawios
kami ya labul ilmi di masjid kekayaannya Tadi ge asal bisa ngaraksa ngan keur kaapikan urang mah kadang-kadang mending di luar we gitu. Keur kaapikan mah areungeun make speaker meureun gitu tah. Ai bisa ngaraksa mah teu naon. Da anu ngajadikeun haramna ngaliwat ka masjid teh nyaeta sieuna ngecelak getihan. Gitu. Mata di dia pan aya kalimat tah. Pain aminathu kana laha uburu. Maka lamun bisa ngamankeun, maka lamun bisa ngajaga karena kecelakaan eta, maka lamun bisa ngaraksa karena kecelakaan eta sehingga henteu ngacelak, kana laha uburu. Maka bukti eta tetap kana eta ubur ngaliwat sok bae ngaliwat teu naon. Gitu, ngaliwat ngan gitu ya ayangan eta teh dimenangkeun ngaliwat asa ulah ngecelak we ngan lakina ma'al karohati ngan eta ngaliwatna di dinya teh makruh gitu indati fa'il hajati makruh teh naon makruh teh lamun teu aya pangabutuh kumaha lamun cicing pantos haram cicing itu haram cicing karena di mas beda cicing jeung ngaliwat nomor sabaraha nih tos tanya haram no joget mergenep gitu 5 nah itu jadi dibarengan ku makruh teh lamun teu aya pangabutuh lamun aya pangabutuh mah teu sabios bilapin perbedaan jalma perbeda cenawal junubi anu junub painal uburo perbedaan jalma junub gitu. Painal uburo pil hakihi maka sanyanyana ngaliwat na itu hakna junub bila hajatin kalawah henteu aya pangabutuh hilapan eta nyulayaan ulah nyulan kautamaan anu junub mah sebatas cicingnya ulah aing ngaliwat hunggul mah nu junub teu naon ning kamari nu junub ngaliwat asal naon asa ngaliwatna kieu nu junub ti payun panto tina hiji asup bijil kana panto nu hiji deui leumpang teh rek naon eta ngan pedan naon hilapul aula naon hilapul aula teh nyulayan tina kautamaan hiji pagawean anu teu bermanfaat lah gitu naon geura sok ngajujug liwat jalan ge aya gitu lah iseng-isengnya merana tinggal konten eta paingkana maka lamun bukti lah eta tetap kanu kawehed aradun nawan pangarahan ngabutuhnya sahihun anu sahih seperti mana kakur lebih toriki seperti deket jalan gitu model di tuh di Nagrog di Cianjur atau masjid jajalanun teh kahareupeun masjid gitu teh anya eta mah pan aya kitu teh aradun sahihun eta mah pangarepan anu sahih da bener ka mana di jalan atuh meureun sebab tempatnya heureut gitu adanya tah teu naon ari kitu gitu. Apakah eta menang hukum makruh henteu eta? Cek tadi kan kieu. Ya. Haram nuhed ngaliwat ka jero masjid atau ngaliwat ka masjid. Haram teh ku aya dina pada ngaraksa bisi aya kecelak getihen. Kumaha lamun bisa ngajaga ngaraksa kana getihen? Gae ngan boga hukum makruh. Boga hukum makruh teh lamun teu aya pangabutuh. Aya pangabutuh mah teu naon cenah lewat we. Gitu. Jadi ngalewat hungkul gitu, nggak bisa ngajaga jeung ngaraksa kana geuter cuma ngalewat hungkul makruh. Kan lamun ngacelak haram.
Kumaha lamun ieu masjid teh jalanan. Lewat kan bibir masjid gitu tah. Alah, kumaha lamun kitu tah? Eta mah kasebut ardon sahihun teh. Kayaknya pangarahan anu sahih anu jelas teh aya di jalan ka korbil tariki teh seperti kana deket jalan. Gitu. Tah pala karohata maka henteu jadi makruh. Nya aya kene jalan nu sejen mah bisa tetap bisa makruh. Teh mah buat di jalan yang walti kadinya dinyana. Gitu. Nah, naon tah? Apakah nyolaan kautamaan? Walah hilaful laulah. Henteu eta udah pokoknya eta mah jalan. Mane di ditu nya enak eta mah bisa jalan. Jadi teh boga hukum makruh. Dalam di urang mah di dieu. Kan aca teh nu hete ka daya hujan nu hete ngaliwat teh naon gerak kadinya ngaliwat. Ya jeblok suku gerak-gerak. Tah eta makruh. Ya bisa jadi haram tah motoran soalna mah. Kada tadi oge nu jadi haram nama ngecelakna selain teh ngecelak maksud ngecelak didinya teh enggak maksud mah karena ngotoran. Kumaha lamun nu head ari getih head mah teh ngecelak ngan suku di sedal naik ka jero. Eta anger haram. Ngotoranana eta maksud haram nu head ngotoran. Gitu. Menang ya ngotoranna. Hari jalanan mah kana jalan disebut ardana sahihun teh pangarahan anu sahih halus ya. Tah maka eta mah teu naon liwat we pala karohata wala hilaful laula cenah teu meunang pamakruhan jeung tetep teu hilang kautamaan gitu. Wa haraja jeung kaluar al masjidi bil masjidi jeung kaluar bil masjidi ku ngaran masjid. Al madrasatu naon madrasah. Tah madrasah beda jeung mas madrasah mah teu naon we ge. Madrasah mah katanya. Madrasah sana. Warubutu jeung pirang-pirang pondok, enggak tempat sare. Eta. Bidomil roi halna kalawan domah ro wal bai jeung harap ba. Jam'u ribatin tina lapad ribatin jamak lapad ribatin seperti mana ka kutubin sabar lapad kutub jam'u kitabin tina jamakna kitab wa musalli jeung keluar tempat salat id salil id paragi salat id paragi kumpul paragi salat di dia ya paragi khusus salat id bisa kita nya kat kupino ya ta beda lain masjid da salat id mah pan bisa di lapang. Eta nya emang masjid nu kakurung umah masjid. Masjid teh aya nu aya nonyol paimaran, aya nu henteu masjid teh. Aya nu masjid ya teh pasagi mana paimaran. Di jero mah aya paimaran kan dina bentuk di luarna pasagi teh katempo nonyol kat dieu tah. Eta, aya bentuk masjid mah kumaha we nu penting mah dina salat we ngiblat. Eta. Bentuk masjid mah. Itu ciri nama masjid itu aya paimaran. Jerona eta mah paimaran mah. Luarna mah teh konten mah aya masjid juga pasagi ke bangunan teh nya. Aya teh jerona teh aya paimaran kan belah dia dipakai gudang, para alat-alat kebutuhan perabot masjid belah dia dipakai bentuk Al-Qur'an naon anu geus kieu kitu nya. Gitu. Jadi katinggal di luar mah pasagi. Aya masjid teh kitu rupa lah. Gitu. Tah model paragi mondok katanya kobong lah gitu lain kobong lain masjid madrasah lain masjid madrasah mah sebut majelis seperti sekolah madrasatun sekolah cenah katanya eta lain masjid dan naon nu head di dinya nananger aing ngecelak mah henteu haram mah kan padahal mun ngecelak mah lah goreng we teh rujit aing gitu wa milkul ghairi jeung milik batur itu pala yahrumu mangka teu haram naon uburuha ngaliwatna si awewe nu head ila inda tahakukin anging nalikanya tak katingali talwisin urat aretna. Jadi haram wayana
celakna cai gitu. Bisa ngaraksana mah teh naon palayarumun teh nguburuha ngaliwatna gitu. Oh iya jadi orang Sumedang ya nama. Ya di luar. Ya libur, menuju libur. Libur. Besoknya dong. Jadi teu naon meureun mah dosanya teu haram ya. Kan tetep rujit we ngecelak geudehead mah gitu. Ka masjid ge teu ngecelak mah teu naon kan padahal boga hukum makruh lamun teh pangabutuh mah. Ilinda tahakuki angin nalika nyata katingali talwisin urat aretna wadani atawa nyangka na kecerak geudehead lain datawa humihi lain dalina nalika sangka salah na tawis terus kan nah. Wal perku walku jeung ari beda nal hurmatal ma eta nyana mulna masjid dati yahtun eta batal wa hurmata jeung sadana iun et wakana al-haidi jeung eta tetep sapertikeun anu head pima anu tos disebatkeun tadi di luar eta tetep kaya jalma hadasun ari hadas zaimun anu langgeng hadas daimun kamustahadatin sapertikeun awewe anu istihadah getih we awewe teh nyocor saja enak lepna jeung eta logor wasalisin jeung jalma anu beser wae wasalisin jalma anu sarbolinnya beser wae cikih aw madiyin atawa bangsa madhi aw man jeung jalma waman jeung jalma bihi eta tetep ka eta jalma jarohatun ari raheut nadohatun anu ngocor bidamin kalawan gedena paida khifatal wisu paida mangka di mana-mana khifa di mana-mana dipikasieun naon talwisu ngocorna ngotoranana bisain kalau hiji perkara min dalika tina itu anu beser buat na wa ila liwat ila lihajatin angin cikih sakarina anajasati pirang-pirang najis lin jeung sanajan dina sendal awal sobi atau dina baju wal ya jujur mangkata menang idakhatu menang nasukeun najasati najis ala nalim tetap karena saupa mana sendal angin kalawan dua ayat asadun hopin
Secan jenal hurmatal masjid didat diyatun masjidnya nyana mulyana masjid. Jadi anu jadi kena hormat ka masjid itu datna masjid centulna asli na cenah asli bahasanya ya palsu. Asli lama jangan lihat anana masjid jeung kamuliaanana dong disaruakeun. Maka lamun teh mah sebenarnya di masjid mah da ngomongkeun baheula di urang sok ngomongkeun sepak bola di mending di madrasah ngomongkeun sepak bola mah gitu kan. Tonton jemaah katanya ulah tuh katanya. Di madrasah mah tenan. Ya ka ibu-ibu nu ngagaduhan kurang kali alit anjing penimbangan. Katanya di masjid ulah ya. Jadi di masjid mah kedah apa? Jadi beda kualitas masjid sareng madrasah. Man gangguan teh man? Gangguan teh? Ente. Eta aya pemberitahuan pengalihan data sanaon atuh nu kitu nya. Nya tina WiFi rekana ieu. Sapartos nama nya webinar daun anu alan diturunkeun heula ku abdi pilih tina webina. Mohon. Dan WiFi-nya sabaraha urang? 1 2 3 4 5 6 7 8 sadayana. Anu di dia 5, di ditu 3. Da pasti ngaruyeuk nu di ditu teh di nyawa HP deh. Nah, teruskan. Jadi bentennya masjid sareng madrasah gitu. Madrasah mah aya ngaran madrasah teh sakola. Gitu. Mentak aya urang Arab disuhunkeun bantuan kangge madrasah. Jadi pan itu mah sakola madrasah teh. Madrasah mah cenah tanggung jawab pemerintah, mun masjid tanggung jawab umat. Itu jawabna teh. Maksudnya tanggung jawab masjid mah tanggung jawab umat Islam di ageungna gitu. Diutamakeunna di berat titik beratkeun umat Islam. Jadi aya umat Islam teh aya perbedaan negara meureunna rek urang mana we sakur muslim kudu tanggung jawab terhadap masjid, tapi kana sakola mah henteu. Sakola mah tangtim ngabangun keur madrasah teh. Omong keur kobong keur sarehung gua. Ya nanti ke masjid gitu. Pinter sakitu mah. Pada cek orang udah keadaan punya sedekah mah gitu. Beda-beda kan jalma teh. Entah kayak merakatkan di luhur daripada ke tempat sare
saya mah kaganggu baik melucu mah tadi jam 11 kayak saya mah jam 10 nya saya mah kan anak anu peureum di dia punten ceng teh ngalih we bobona balik pada eta saya mana teh tulus panas kalau gitu eta yang merakat kita di luhur tuh para lagi ngakaloler pada ya karena kuda luhur Allah lah kayak mah tasalodong hujan teraskan Auradiyatun eta anya made aula beda deui aula tempat ngayung tempat kegiatan model ayeuna asup tenan naon asup ujug-ujug miluan mah ulah miluan ritual wakal haidi bimaduki hasun ari hadas daimun anu langgeng eta tah anu langgeng lalaki di talian ku benang raketek nah dan biji barana jadi awewe geura di dumpel bacai apa gede ngal iya ca langgeng hadu kalau katahan ngocor ya ayo nah cita eta nu dijaga teh teu bisa ngaraksana karena eta ngocor seperti nu head teu bisa ngaraksana karena kecelak eta gede hukumna haram lamun bisa ngaraksana geboga hukum makruh lamun teu aya maksud gitu tah anu beser sami ka masjid kayak gitu ujug-ujug cer jemlang karpet bocor sami anu langgeng hadas kumaha cenah awewe teh wae istihadah penyakit beda aja penyakit haram salat anu gede gitu ngan dina palebah asup ka sami hukumna sareng head penyakit oh anu naon dia mah gede we sama itu bisa ngaraksakan ngecelak getih istihadah getih penyakit lamun bisa ngaraksana kana eta boga hukum makruh lamun teu aya pangabutuh teu aya kumaha nu beser sami da ieu melanggang hadas eta nya beser ciki ya mamadi tangkin masalah madi wadi geun aya madi waman bihi jeung jalma anu tetep kata jalma suka kata nona eta kakeut ngaco
Mas kita bisa ngecek iya nu ngocor mah dalam nu teh pangabutuh. Kan cek talahain di pemadu no head dina hukum takeun nyata caritakeun seperti head nu tadi langgang hadas seperti no head hukumna nu beser we seperti no head hukumna diasup ke masjid gitu nya seperti naon deui ngagetih ketina seperti no head hukumna kumaha hukumna no head tadi di luar haram asup ka masjid ngan lamun bisa ngaraksana gaduh hukumna makruh teu haram